Ngadu hajatna ya. Dihanap. Waduh, gaya. Bisa ya. Sareng asep naon ya. Banget. Gusti mere tuduh jalan, Gusti mere tuduh jalan di Rancakalong adalah di mana tempatnya saya dilahirkan. Di sini banyak seniman, banyak budaya asli yang perlu digali dan dilestarikan. Rancakalong masih lekat dengan seninya, dengan budayanya, dengan adatnya. Itulah orang Rancakalong. Salam kelis ayeuna gumbira Ibu Ramana damang dina salirana damang dina salirana ayeuna atas laksana elis nuju dipu sarana teu gumbira Ibu Ramana ninggalo jeung temput rana binga aya sakit nu ngapihateur ti mama kanggo eulis ayeuna atos sawera di awur-awur peramen di awur-awur Shooting lah. Dia paksa. Anis di mama kan.